Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Herlian Fitria ti kelas 10 C Farmasi. Bade macakeun dongeng parabel anu judulna Si Kabayan Ngalanangka. Dina hiji mangsa, si kabayan keur lalason bade jeung ngalamun di payunan rorompokna. Saliwat oge mikiran roai tutut sareng lauk anu diala kamari. Kabayan, pangalakeun nangka pilihan anu kolot buahna, parentah mitohana. Kusabab nangka teh ageng, kabayan teh kiatan ngangkatna. Ieu mah hese nyandakna moal kaduga abdi mah. Kabayan nyarios dina hate. Kumaha cara nyandaknya itu teh, saurna deui. Kusabab kebon teh jauh sareng walungan, nangka dipalitkeun. Juk balik ti payun, kapanan geus gede, parentah si kabayan ka nangka. Barang dugi ka bumi, si kabayan ditaros ku mitohana, kenging teh nangkana. Nya kenging atuh, nya ageng tur tos kolot, saur kabayan. Mana nangkana? Anjeun datang lenggoh, teu maros mitohana. Har, naha teu acan dugi kitu? Padahal geus balik ti payun tadi, tembalna. Ari anjeun tong bobodoran, teu aya caritana nangka balik sorangan, mitohana rada bendu. Har, nya nu bodo mah nangka geus kolot teu apal jalan balik, saur si kabayan tuluy we ngaleos. Tah sakitu anu ku sim abdi dipihatur, hapunten bilih aya kalepatan dina cariosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.